lumatak berak sing ayeuna kene. Tatan-tatan harapan waktu bakal datang. Ayeuna kene geus karasa kritisna kitu gerak. Dina zaman kiwari mah kari mikir unggul lumatak pemerintah ayeuna ngagupay supaya naon dengan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas. Ya. Membutuhkan wawasan anu internasional. Ya, terampil. Jeung sajabana nu matak aduh ka adik-adik ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna ka bapak-bapana eta barudak teh sakolakeun jeung jalan lujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid, giringkeun ka ustad ka mardasah. Madrasah. Iringkeun ka mardasan. Madrasah. Cenah ngaji, cenah apa bab-bagan ilmu agama. Sabab naon lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa, iptek teh ilmu pengetahuan dan teknologi lamun tanpa iman jeung takwa wah, kade sadalang. Kade nyencang gitu, heuh. Kade nu geus banget. Nah kungsi. Penting ti ayeuna ka hareup cing baleg. Bener. Aya ka batur kalos nu heuh mapatahan baleg Asia. Lain meni gregetan. Kumaha? Ya, make doraka non teh hirupna ladang aing. Nah, namun eueuh aing jatuh di mana lah. Nyaho luar negeri teh. Nyaho luar negeri. Kitu. Matak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boka negara boka bangsa. Nya. Malahan ceuk paribasa oge gajah mati na gadingan mau. Kang, Kang, eta lepat paribaos teh, Kang. Hah? Eta paribasa teh lepat izin ieu teh ayo leuwih mamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nu leres atuh, Kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasa. Gajah mati na gadingan meninggalkan mau. Akang. Pabaliut. Teunyus. Gajah meninggalkan gading, sanes meninggalkan mau, sanes. Nu leres, nu leres. Singsak-singsak bejaan nu balik da kumaha? Enak kumana bejaan madura mah teu bisa. Bisa kana bejaan. Kieu ya nyarioskeun paribasa teh. Bisa. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta mah bener. Ini siapa niruan aing Itu yang tekan paribasa teh. Mau paeh ninggalkeun belang. Manusia paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ayo jangan paribasa kayak gitu bicara malah berkenaan ku hati ngomong. Gitu. Cepna hate ge Kumaha? Kamu si anak jangan ngarah benar. Kumaha cing? dan cepna hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasa na gadingan meninggalkan mah. Goblok sih teh. Buat nyelentang gitu. Geus sarentang geus ya teh. Dek di baledog mah lompat ke sendiri. Yeuna. Aya kasieun berarti teh. Sugan aing lutung gua. Gitu. Hayang teh mongon ku anak. Gajah kajasa na gadingan. Itu karut atuh. Itu atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali masih boga salaki mah tah. Ayeuna ge teh gablek Ieu banget. teh beli kitu sia tuker jiga tamusuh teh. Ya torogan.
Lain lagi. Biar pada cinta. Oh, aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina pengen kontrak wae saya. Kata kontrak mah kodrat di Gusti. Lain kodrat di Gusti siana teu mikir. Hambur dengan Kang. Da pangeran mau ngarek ngarobah nasib ieu moal. kontrak Dua si lain kudu ngarobahna. Ada abur-abur wae bukan duit ya. Gusti robah ku Gusti mah dipangbolingkeun da kududungan masalah. Eta ngana kendungan wae. Sakitu dulungan keur kuriak teh. Dunungan ke bapak kabutuh. Undang mikiran dunya wungkul, lain ulah dunya, pek dunya mah teh angan sing saperti urang hirup rek ribuan tahun. Benar. Kan urang sing inget hiji waktu bakal pidangi jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pabungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Anggap aja berat. Pikiran perkara-perkara akhirat. Anggapkeun berat. Lain dunya wungkul sing seimbang coba balan. Balan. Ti ayeuna. Seimbang cukang oge pan bisa teh dipake buntas lamun napak ka itu ka dieu hartina seimbang ya itu ulah dunya unggul buat dunya di pikiran nih tanpa mikiran akhirat Dunia teu nepi akhirat komo wah cilaka. ulah ora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal kunci di ayeuna keneh tabingir teh kaput. Lah, mau bisa barang dahar atuh dikaput. Iya mah. Oh, mun dia Dewe kaput. mun sina dioperasi dikaput atuh mau bisa barang dahar. Aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun. Oh, di akhirat mah. Da sungut mah dikaput. Utang oke dikaput teh ti ayeuna keneh. Digawe innalillahi wa inna ilaihi. Jadi asa ti Allah mulang Allah supaya leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Mus itu lagi. So, ieu mah rajeun aya menyebutkeun innalillahi aya nu maot. Aya pasaran ningali wajo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyaho pasaran mah dek dicet. Ya. Pasaran rek dielas. Pasaran dek dilas terus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Halus tanu kitu. Nyaan datuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur sageurna kitu. Benar. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh. Tuman tah. Kumaha aya nama teh kita jong sotik anjing. Gitu. Rewa sotik gedong. Kuwi teh rek paena kayak kitu we. Datang malakal maut teh anjing. Bisa. Ya. Wah, silaka atuh kitu paturan. Mana kita? Benar. Nyawana teh moal nepi ka erat abus gitu kana bagong. Dianjingan deh ku batur kitu. Punya anjing ya teh. Ya. Atawa jadi ririwa. Jadi ririwa kayak gitu. Ada tumana kitu berat. Sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. Nah itu pun babe. Ka malaikat nyebut babe. Betah di mana geus tuman dikir teh kitu. Ya. Benar, itu mana naon. Di mana takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang batet teh. Atuh teh ka? Ngarepek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas putus teh kamar. Guprak we astagfirullahalazim. Allahu akbar parguruna kitu. Iya. Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. Ayo duit eta aya. Da aya anu kitu. Benar.
Dami alay so. Bener atuh Kang bener. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Benar, kan sing ngetik kana Aya, ieu mah aya jelema nu kitu aya. sing ngetik Da lain bohong, lain caboka. ceritakeun unyanya Kang. Ieu mah nyaritakeun teh anu ieu gitu. Ya. Aya kejadian anak sama bener. Teh, lantai keke nu bageur teh. Keke babageun. Itu Kode gembel. siapa sih cenah. Kitu. Tak gitu. Si lair. Bujung lair. Lahir mah sama. Loba nu kitu teh. Loba no. Cina matunya kan. Cenah matu di mana geus matu mati. Ya hirup oge moal motah. Moal. Salilana narima papa. Papa. Lain narima papatong belum. Gitu ya mah Tanggukeun teh ayu. ya iya mah gitu. Aduh, alhamdulillah yang narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Sadaya. Padepokan Pawayangan. Salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Ya, salam 5155 semoga 102 selalu. Ya. Juliet Julu 10 AGS. Ya. Wilujeng tepang dina wengi ieu. Tak kitu nu HP ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana rewas teh kade nya. Gentos engke mah entong kudu kitu. Iya, ulah cara Teh Ayu genti. Iya. Dah kitu Boim kade. Ulah aya Bisi engke datang malakal maut. Suk malakal maut teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah meuli. Ogur. Breaker begitu aja kana. Ya tahulah ulang juga gitu. Sing Islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh Islami gitu. Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung kepada baturna, kulisana jeung kulinyana. Teh, cing lisana heula. Ya, leungeunna silaturahmi jeung kepada batur. Urang sadaya. Ya. Nah, mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180 juta anu agama Islam. cokot teh fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. Anu mampu ya. Salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neun duit 1000. 1000 kali 25 juta seberapa? 25 miliar bener Kang. 25 Miliar. Tah 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyen masjid jumlah desa. Ya, Mabrur anggeus tahun ya Kang. anggeusnya. Amin. 50 desaeun. 50 desa. Saminggu tah 3.000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura deui kitu tah asupan di kieu-kieu Nyair. Aya Kang. Era Lamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Ya, Bener. coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun
500 juta ke tiap desa nyeun masjid nu agreng. Nah, Cacak tina 25 teh. gitu da bagja gresok. Oh nya kan bener. Moya aya agama batur anu tidak 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna ya nah hari urang Itu namprak di jalan teh. bari jeung batu-batu namprak di jalan ya itu gresok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat ya sadar bernegara cik inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai urang hasil dage keur urang ke gitu sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeup-heuyeup leungeun pantai antai tangan terek jeung saha jeung bapada urang da sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal mau naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu tuh itu sok ya saling wasiatan jeung kepada urang jeung kepada babaturan saling junjungkeun saling pajungkeun abeh teu rugi demi wanci manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha anu rugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar barugi tah kitu Jang ulang eta disangka parantos angkat geuning aya keneh di dieu semohon disangki matos dugi kula geuning luka naon wacios nikah waktu naon kajalanan nak acan geuning disangka tos angkat kuat teh naon ada teh orang ngabenda pake ngenyang diri yang serikeun atau seri teh aki-aki teh itu agak sanes manawi teh tos angkat gitu nah geuning teh acan keneh teh tinggal kesan kukolokot gitu kunaon eta karinget dugi ka lak leet gitu nun dikeun tos ibak we wah geuning berat papajangan teh wah bujeng hingga kaangkat teh kauget-ugetkeun acan wah tolong wah ngage kakuatan pansa beraja teu mempan sabta pangrongo teu mampu pajigiring tapak negara teu aya mauna teh jiwa tulungan wa komo atuh tak tanaga wa mah tanaga geus kolot atuh 70 benar jeung naon ieu panyakitna wa panyakitna ya somong ya ujub aya ujub teh somong naon ieu aki-aki teh uning agan teh bade angkat ke tempat suci ka sawarga nya ta ujug tos ti dunya keneh adanya nya ujug naon apa sih eta teh kacana ge ku jelema 1000 agar sanggup punya lira nah eta teh nafsu gitu sanajan sagere siki sasawit bakal aya balitungan anak kalpatan magan terus kabaca mah milarian dukun bukan aya dukun lapus eta ujug
ya upami perang teh mah upami angkat ke medan perang ulah dibarengan ku dendam ulah lumaku dibarengan ku ujug ini dibarengan ku dengki hartina eta teh gugur memeh tempur perlayak memeh perang pati memeh jurit gitu deh. upami diniatan ujug deh tak apik teh di dieu agak teh pejabat agak teh lurah tamtama atuh naha bet ngaliwat atawa mopoho ngahilapkeun kana sejarah Karena budaya. Agama pendidikan. sejarah kumaha negara urang teh sanestina militer kasohor teh Aneh. negara urang teh lain tina teknologi tapi tina budaya Budaya. Mata kula codok tinggal iga. ari budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan rusak bangsa di urang teh aya budaya nete taraje ninsa kamalan nultik lari mapai bukti nyuk-nyuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak mentah kaituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalaan Gitu. eta cacaban urang teh Padoman urang teh eta. upami agan nyerak delang eta budaya sagala rupi oge maka mulus Maka banglas. Allah iya nyawa Kula budaya. gan makhluk teh aya makhluk anu bungkeukan aya gaib tah eta teh gaib tah teh Aya sora eueuh rupa. tukang itik atuh dititah aja puguh sia teh jagakeun ka wae doa jagakeun ka wae tuh deui kakolot deui wah Capalan teh. punten agan iya Paralun narutus gunung palias narajang alas inggis nemrag pasir nulung kawi ka para gaib para nu gaib para rijalul gaib para gaibul gaib Rintina sepuh teh eta. hapunten anjeun tugas anjeunna kuring oge tugas anjeunna kuring saja silaturahim jeung anjeun para gaib sim kuring nampi pancen da ieu teh keur kapentingan balarea Leres. ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah kurung mansur ingdatullah nun gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati kurung tanding damar kurung moncorong tanding sarengenge kadia bulan 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangandag pangancing rasa barabai kemang kastori sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara sangkala kala mandesa sangkala kala ruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sarik ning gampang gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara Tuh.
Eta rintihna kolot teh. Sampurasun kulit waru angan daru sinengul punten mangga canak kagat canak rodaon canak berat pati tadi ke meja Sobiani dawat saninga diangkatna cobi aduh lebih ka tita tadi teh adu regeng kaula teh kesang bobolokot teh duh ieu aki-aki teh percaya tingalikeun tuh ya abang bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang coba aya nganuhunkeun ka aing ari geus hasil bawa teh geus hasil kitu deuleuh tegaleret acan bakatnya barudak ayeuna mah leungit budaya teh kitu tawa budaya eta dihilangkeun jadi masuk lain hayang dinuhunkeun ngan eta teh adat jeung budaya laras hormat oh ku dewek dek dihormat eta teh kaburu ku asi kan dihampura jeung sae eta lupa ya hacurkeun sabab faktor gusti aya naon teh tenang tenang pinang naon tenang belum kendang naon kendang pencak tenang ulah kurung kusuh naon keur main layangan menang eta mah tenang tenang apa aya naon kelanan kelanan tenang heula oh naon cenah sia diuk tuh dengekeun diuk cenah saha gusti naon nu maot jauh-jauh cerita tuh diuk lain maot belegok diuk nah penyawatnya saha nu maot goblok itu cenah maot urang mana maot nah gusti jeung ngabejaan ka abdi nah saha nu maot tuh dengekeun nah penyawatnya teu maot teu maot tuh dengekeun di mana dikubur teh teu maot anjing nah ieu mane amak-amakan teu maot heuh naon panyawatna aya kene liper coba saya tahu da enteng atuh penyakit liper mah kututut nyaho ai pake penyakit mah sadek ieu mah daun nu maot kututut sadek leukeun teu kudu make jeung biaya sadek newak ngan newakna ulah dibom kali nyokot eueuh nu maot goblok eueuh nu maot heuh kututut kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun da mah kali nyokot eueuh nu maot goblok kali nyokot ulah dikepung ngalah tutut mah bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh ku sorangan kali nyokot ada eueuh nu maot heuh kututut sadiakeun boboko lantang keur wadahna ngeus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maot teh lipernya ngejah teu maot da heuh tutut
ngadiuk. Oh atuh pantes sia menepi ka maot aku tai mah. Asik. Kawina-wina teuing teh diuk. Geus diuk. Di tukang atuh. Hah? Di tukang. Hah? Di tukang. Please sit behind. Wow, appreciate behind. No. Belakang, antri. Sorry. Halo, Gojek. Tutut. Tutut teh ajar. Siap ka harapan. Kaya badami kena lain. Dah hancurkan si babak tu senun. Tutut. Lain kumakan deh. Tutut. Kumakan deh kena, jadi kurang. Cing percantan. Untuk kututut ku cacing. Maka Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti. Cik. Aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing. Ari soalna mah kitu. Pokona dina janget ayeuna mah. Keun we ku ieu. Naon oge. Di mana-mana salira pada syukuran kadiekeun. Beda orang perakan saat. Nyanyi na ku abdi. Naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik. Oh, percaya. Kumaha nyanyina? Hei seniman. Kututut. Sia teh naha? Apa yang ku seniman? Tutut sebenarnya mah. Kadenge mulai saeutik biasa. Kadenge berarti teh awar-awar. Ngadupak kana cerita. Poting tadi aing ngimpi. Ngimpe naon Gusti? Ngimpe naon? Ngimpe naon? Teka arti Mau dicewer-wer ieu. Hari halis. Ngimpi karageragan bulan sapasi. Atuh raos eta mah laguna ge bulan sapasi. Nu aya di Singapura. Jauh-jauh bulan sapasi di dia ge asok aya. Allahu Akbar. Tah. Air lag-lagna teh kana lahunan. Tak geuning. Malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan sapasi. Atuna hajo datang we bintang 2.
celek dina tak-tak aing eta bintang. Jeung naon tah impian mode kitu tutut. Bade dikulub, bade digoreng. Daraos atuh cager tali perde. Nikeuleuk teh ka si ieu ye. Ai saurna mah Gusti bakal naik harkat derajat. Bakal naik wibawa. Numutkeun dina paririmon di tempo teh dina paca PC eces. Dina paca pici sidik. Bakal naik harkat derajat. Muhun katana pisarida teh bakal naik delman. Naik derajat. Naik delman. Naik naon? Naik delman. Naik derajat. Kuturun aya ke kota. Naik dina istimewa. Duduk di muka. Teknong, dok teknong. Bila-bila teuing sia teh. Boga anak buah dari negara Roces. Manja sia kudu ku keong tutus. Kumana negara. Aya ya. Anu matak wayahna sararea. Bisi ieu mah bisi. Bisi ke kaharep aing naik derajat. Bisi naik pangkat. Mangih milik wayahna maneh sararea. Tuturkeun langkah paripola aing. Sanajan urang wujud dieu awak buta diri teu reseksi. Benar. Tapi urang teh kapandeung dididik ulapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil. Nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin. Tuturkeun ka paklayan. Boh di jin, boh di manusia dua-dua. Aya jin Islam jeung aya manusia Islam. Aya manusia kafir, aya jin kafir. Aya di manusia aya. Tah, urang teh hayang ibadah, hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia. Ngimam teh manusia anu arariman. Nginuk teh kadinya manusia. Geus ya abdi madugi kadangat ayeuna can ngarti. Naon salat? Gini sholat ya abdi teh sugan aya nu mere beas da eueuh. Saya menaka kalau saya yang Sia mah komersil mah iya sholat ditukurkeun jeung pangabutuh. Kudu ikhlas deuleu. Nya naon maksudna ya? Eueuh tugas ti dituna oge laksanakeun sholat tapi adegkeun sholat. Naon maksudna diadegkeun? Itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower. Jilik tower dalap 180 derajat. Sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan. Ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo? Na telepon. Eta teh lagu ka Bogo jauh sih. Boga ka Bogo deukeut. Kalangan ku jalan raya. Tapi apa itu bingung kali turun dina janela. Satangana mah kabogona teh teh. Boga kabogo goreng patut. Rupana teh meniru sak. Disamper ku si ayah. Disamper ku si ayah. Nu kitu da klit ngaranna. Aya. Geus. Itu ya. Wayahna sararea nya. Bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluikeun. Sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh. Aya bisi daun tingali aya jelema gede jangkung gede. Bisi aya jelema aling-aling nyika. Sia Sampurasun Rampes Bisi ada
Indonesia api-api ternyaho lamun nanyakeun harta kekayaan di tempat Mangga Gusti. ayo Gusti aya je yang majang gede kitu Gusti wow Wah. Ya. Beureun teh segenep kali madaharna teh. Syah Sampurasun Suaranya gede. Tapi ka andaruan gitu ho. Rampes Syah sampean Bima Wiwa. Ayahnya ho adana we. Nah, meni pikiran teh sarua we. ngaranna Bima Aya dina kateranganna teh Gusti. Naon? Bima unjila ilaika wa ma unzila. Bima saking ngendimu aku saking amarna Oh sami sareng abdi saking ku butuh abdi mutus. Saking pakasaban saking munggul pauna Saking unggul pauna. Oh tikaler aja ya. ngaranna Bima dek naon ka dieu dek nanyakeun aing ngaran Winsagni dan mana Hah? ngaran Winsagni dan mana Kadulungan aing teu make tilam. Ada hamun kini kade teh mawa-mawa sama atuh sia teh. Meuni teu ditilaman. ngaran Winsagni nu diteangan can apanya Hasan Da ieu Winsagni sampean nakeun uang nuhun Wah, Bima Winsagni pekapas. abdi ngenakeun ya. Sadar. Amir. Ponok we saya nama Amir. Amir Wongkul Amir ya robbal alamir. Amin. Nama Amin. Amin eta mah atuh sia teh. Didenge henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh. jadi anjeun teh neangan kaula rek naon anu yaka kareta binarom saha Hah? anu yaka kareta binarom Winsagni ya Kerta binarom naon? tong api-api sabab di ieu tempat aya pusaka aya kareta emas aya harta karun kareta jadi aku tagowo kereta binarom Dek mawa kerta binarom. Ujung mawa usah. Nyewa naon? dek mawa kereta binarom ya keur naon pikeun katua kerami adiku Dewi Sijenet Wah, Heuh eta sora. Bisa cuy, oh iya aku oh jadi deh. Tapi ka. Oh. Baik, tapi ka andaruan. bikin kawin adi ajeun ngaranna Jenet jadi eta kareta rek dipake Maksudnya naon dek nyewa? lain pokoknya nyokot we kereta binarom Dek ngarenta. lain kareta dek dibawa Lain dek dek sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamane maka jeung dek nyokot teh hari aing nungguanana aing macan nenyo acan. Hari tahun-tahun teh nungguan. hah ieu kareta binarom teh tong borong make jeung di pinjem atawa dibawa disewakeun ge moal ya
disewakeun mah entong da kaula mah rek nyokot kareta binarom. Atuh lamun kitu mah moreun anjeun cerek maok. Lamun maok walaupun anjeun keuleuh dipaok. Eta maok karana Ieu mah rek dicopot bebeja aing teh dicopot. Emang nama nih nu boga aing mah nu boga lain. Lain. Kang Ning. Nanaon lain nu gableungna mah? Dibabuk sia kowe. Ulah. Udah tenan maneh. Bim, iya. Wayahna balik deui Bim. Sinya kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna. Bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun. Ayo balik. Aku tak paksa. Dipikeun nuhun teu dipikeun paksa. Teu dipikeun dipaksa. Ngamuk pengen. Ngamuk emangna aing teh tunggul. Dek main paksa wae sia. Ulah kitu, ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia. Manusia teh anu diansikeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan. Ulah nempo aing buta tapi aya rasana. Tah sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh Bim. Salatullah salamullah eta mah nyanyi. Ai salatullah salamullah nya anu mah sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat. Ai rasa teh departemen teh Muhammad ngerti sampean? Heh. Pokona dek dibawa baik dari bikin di pasar. Bisi ributan aku ora tahu dia. Waduh. tapi kamu rugu lagi. Maka jeung nyaritakeun moal sieun. Nungtun Raja Wisuna sampean tiba. Yang pucuk pikiran. Yang pucuk pikiran. Balik. Bisa aing balik tapi kudu mawa kereta binarom. Jadi bilut. Sawios ku abdi Gusti, lain sawios aing moal kuat. Diri itu jaga di tukang bisa aya nu mobros bisi mawa batur. Apa kon wani marangahu? Wani teh ngapa pulanang belanang. Haji Mulati tegah kadijaya. Ya kasapu bilang tatu adu tu hampar tiga. Moal kuat sia Bima. Wah, Dunungan aing mah tukang tata puasa deui. tukang perih. Tukang perih. Aing pangna nganut oge kadunungan teh lain tina soal buruh aing mah deui. Tina soal pamadeganana karasa mapatahanana ku aing. Benar karasa. Barokahna. Gede barokahna. Lurah teret itu kas kapotongnya. Oh, aja gelelut itu. Bima gelelut anjir. Ya ada pika ngebuah gitu ih. Mual kuat Bima sia goblok. Tuh sia geus dijungkeun deui. Wah, dunungan aing euy ditonyok euy. Wah, Dunungan aing dunungan aing teh gagah. Iya sia. Mual kuat Bima. Mual kuat sia kalawin cak nih. Bima bakal keok mah deui. Pincak nih keok. Bima jing. Pincak nih. ayo ngalalewe. Gimana teh euy? Duka teh. Di mana sholat ablahna? Ceuk aing nu bakal meunang mah Bima. Simut. Di mana sia catuh? Di dieu. Marukana teh kadenge mulai anu geundengan euy. Ya. Aya jelema aneh. Batur nanya, batur si Bima maneh. Oh, gitu. Dek naon sia jiji ka dieu tara salat? Yo monis tara salat sia. Emang na aing salat teh kudu bebeja ka sia? Wah, dina osong lagi biheung ka tarima sia salat.
Tapi kan diponis. Oh, tina hadisna wa tina Qur'ana anu diikat salat Lain. bakal diterima. Goblok. Lain. Di mana-mana gitu di KPH. Ngerti? Aisyah teh pakai naon-naon. Apa jadi pakai? Teknologi datangnya. Naon teh deui naon teh. Wih anjing dua aduh. Naon eta deui dunungan teu gelut. Pisah. Keun acak cenah eleh saurang. Da maksa da nyokot kareta binaro. Sia naonana si Bima aing guruna. Guruna. Tuh. Yang ngaku guruna goblok. Jadi lu kosong deh teh. Ngahina saya. Didinya tong ngajago tak ke jelema ieu. Wah bahaya. Bahaya. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tandingan nyasarang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoon digeuti serangan. Pecahkan teh sirahna dagor kulingis. Buat modal. Lawan nya. Aisyah teh bener dulurna si Bima. Eta kareta teh dek dicokot dititah kudu gablegna belegu. Eta naha lain di bejaan. Baik make cenah gelut. Pokoknya sakur nu rek nyokot kareta binara musuh aing. Oh kitu nya? Iya. Wani kitu ka aing. Alah. Puh. Jadi kosong deh. Maka jeung teu wani sagala. Eta nanya mah ka diri sia aing mah gede awakna. Nya geuletik aing mah mun ngaraut. Bener. Nya geuletik aing mah campernik. Campernik. Puh. Eta jadi kosong deh. Hidup kosong. Ya, Aisyah teh aing mah liwusik teh. Murid pacuncun. Murid pacuncun atuh. Bener, Prung, tega lara, tega mati, dor. Prung siapa dingdung, belajar.
Akang menewa kagel ke jalma goreng padu. Cicing teh rezeki Geuleuh kamu aya gairah sudah buta nama. I want to see underneath. Naon teh? Wow, big. Jabri big teh bener. Black big. Nya black nya big. Lain menewa kagel akang. Lain mun urang mah di kolor ya euy. Ada buta macam Lain karena kapoe tapi tutung. kakak teh. Alam nih lecet. Pakai jeng lecet sekarang. Urut ngabeca. Baru kana kumaha mun ya euy. Heeh. Anjing. Umpat ka mana? Musik anjing. Adik, Watir. Aing meninjang heuy kitu watir. Alah, Watir. mereka nak kumaha? Adik Indonesia. Benar, setan. Yo, siap. Mereka nak kumaha, adik. Aya kakeheul beureun. Wah. Amak teh. Aing cetrek di bawah Kumaha, setan. Power kejeburkeun mah. Aing mah kabina-bina teuing seket. Setan sok sia. Aya nyaho. Satu mondok teh satu anjing. Watir atulah. Akan aja kan. Lain watir. Aduh akak kacai itu. Sarua jeung aing. Oh, itu. Lan.
Saingbot. Dulu itu aya cikur ke dia. Dibanting sangkol aku aing. Bima dek maksa aja. Pokoknya dipikir nuhun tadi pikir siapa tapi kamana gelut jeung aing. Kau boro hingga gelut jam-jaman aing. Sanajan saminggu gua mundur aing. Ya, cetek saminggu. Sabulan aing mau ngejat. 2 bulan aing mau ngejat. Setahun aing sok. Mau mundur. 5 tahun aing. Menimbung eleh. 10 tahun aing. 15 tahun aing. 20 aing sok sia. Lamun diparangkeun panjang umur satutup dunia aing mau mundur gelut. Itu beakeun aing mundur. Beakeun. Pagede-gede waduh kayaknya. Pada ngawaduh kabeh. Alah. Ayo pot. Gara-gara pot. Wah, benar. Udah. Alah. Aluh, dulu itu awak. Aing mah hayang jaga waduk nawe cenah. Nah, itu teh. Kumaha ieu teh? Ieu naon je, tong pipiluan aja. Cicing doa jiwa. Cicing da kudu puguh eta tuh. Alah. Atuh. Airek diu. Keladan. Nepi ka maksa kitu teh aing dek nanyakeun ka sang tukangna. Naon pangna maksa kitu nganu harti gede kawani kitu teh nganu harti aya beureun dekengna. Jadi tita aing mah pangna wani teh. Ditita ku saha? Ngobogana. Nah saha nu bogana teh? Cing. Cek anu nitipkeun eta harta karun. Wah. Ya eta Semar ngaranna. Wuih. Saha? Semar. Ditita ku Semar, bapak aing Semar teh. Bapak dewek Semar teh euy. Merotot. Urukan nulian. Semar. Kelana Semar nu mana itu Semar? Lamun aja nyaho ka Semar cing kumaha rupana? Beungeutna bodas. Duluy awak hideung, jangkung penek. Make sendal sabelah. Makbuk jadi bodas. Kuncung ngaranna. Beungeutna bodas, awakna hideung. Ai lempangna itu tah. Nyabot. Terjadi. Nah, sia. Kali pagi. Da bagian abdi teh mah tuh. Anu akan. Ai jadi pejabat tong bodor. Bade wakilkeun ka abdi ngewa. Urus rakyat dari pejabat. Aing ngomongna aduh ya anak gede teuing ya adieu ya amuy sobat Gusti atuna lain kita tadi anjing ngomong jadi tita Semar gitu. Mana pika jogol eta impian jelas cetre. Bener itu anakna Semar. Pandai teh cepot. Ieu dawala. Itu maritis coba. Nun Gusti kaula bebas tugas. Ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek. Geura
asup kamulah ditu didinya aya kareta gara sarare we dina kareta geun kaula nu ngagusur nangan tuduhkeun we jalan-jalanna ka mana di bawahna ka Amarta sabab dek seserahan ti Amarta geun bae aing nu ngagusur his moal kakenyangkeun ku kaula peke cing rine dina kareta tuduhkeun di jalan-jalan sok itu cepot naik oh abdi mah nah bade ngabantun muning ka kategas awat-awat kakayaan bapak maneh teh loba cepot luyuh laya nah eta Semar nuturkeun sangsara we tiba heula padahal loba hartana mah jeje jeung Semar mah lamun dahar tara nawaran deui Semar mah abuda mun sing cara lebo karena di tempat tak lagi ngiceup nih lagi cepet mungku teu nawaran ai dahar teu ngajak kayak ngisi ngajak sok kena sarare we kitu agan abdi mah bade teras ngabantu muning doana we ya sok buru-buru bot hebat bapak maneh lain waktu aing hayang ngadongeng jeung si Semar kumaha sajarahna ieu